Para mitra sadaya kemadaraman, alhamdulillah Mang Jaya ibar pangduati para wargi tiasa mancen tugas teraskeun hanca dongeng nu katunda. Dupi dongeng anu judulna nyaeta neangan bapa urang teraskeun deui Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun. Atuh para wargi dongeng ieu para wargi sakumaha nu kauninga kasanggakeun etang-etang hiburan pangbeberamana. Sadinten 2 kali upload ya tamat neangan bapa mah. Wa minu hayang tamat aya para mitra dongeng nu judulna nyata kasarung kasayang maung karangan kileuk saya. Teras ieu para mitra sadaya ieu Cipanon Indung karangan kileuk sakenea parantos kasangakeun. Oke, Om Joher nya, Om Joher ge para mitra parantos kasangakeun. Mangga nyangakeun para mitra namun Om Joher mah saskarangan kileuk sasanena. Ieu para mitra sadaya, mangga nyangakeun para mitra ka wargi-wargi Mang Jaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh dongeng nu judulna nyaeta neangan bapa urang teraskeun anu mana sadina 2 kali upload enjing-enjing tabu 8. Oke, wengi tabu 8 keneh. Tabu 8 enjing sareng tabu 8 muni kitu nya maksudna kitu. Mangga neangan bapa karangan kileuk sadina bagian ka-30 genep urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca, bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna neangan bapa karya kileuksa. Ayeuna nincak bagian ka-30 genep. Para mitra kaum dangu, kumaha terasna ieu dongeng? Harita Anggara sareng Nyi Saerah memang ditugaskeun ku Aki Sura pikeun balik deui ka tempat asal Anggara. Di perjalanan ngobrol antara Anggara jeung Nyi Saerah, yen Nyi Saerah teh tetep neuteuli kanu parantos mateni indung bapana. Kumaha para mitra lalakon salajengna mangga urang teraskeun. Carios nyambung judulna neangan bapa karya kileuksa dina bagian ka-30 genep. Harita para mitra sadaya Nyi Saerah mika ceceu pisan kanu parantos mateni bapana. Jeung indung Anggara ungut-ungutan manehna ngarti kana omongan Nyi Saerah nu tangtu bakal boga rasa ceceu boga niat hayang balitungan hayang malas pati kanu jahat ngabalitungkeun laku lampah eta jalma. Tapi lamun dilampahkeun bari kajurung ku nafsu palang siang kalah namahan dosa pok Anggara nyarita deui. Erah eta teh sae cirining aya nu bela ka Ibu Rama. Nyatana Nyi Erah pisan salaku putrana nanging sing emut. Ulah mopohokeun kana amanati Aki Guru. Yen hirup jeung huripna manusia aya nu ngatur oge aya nu ngagodana. Tah kulantaran kitu dina ngayakeun balitungan jeung nu jahat omat ulah salah lengka. Ulah kaliru nyalaku kudu asak perhitungan. Tugas urang lain mateni manusia tapi maehan kajahatan. Ngaleungitkeun kadoliman jadi nu kudu ditumpes teh lain manusana tapi niat jahatna. Nah kumaha carana Kang apan kajahatan teh ngancikna dina jiwa manusia nu jahat. Jadi mun hoyong numpes kajahatan mah kapaksa we kudu ditumpes sareng manusana. Teu tiasa kitu. Aya jalan seje nu langkung sae anu bakal nguntungkeun ka sarerea. Numpes kajahatan tiasa ku jalan lemes, mere pepeli, mere penerangan. Mukakeun jalan tobat ka jalma nu mibanda sifat jahat. Mun eta jalma babalik pikir sadar kana kalakuan nu jahat, tuluy eling daek tobat ka Pangeran eta teh ngandung harti yen kajahatan geus paeh tapi jalma mah tetep hirup jeung salamet. Tah kudu kitu pagawean urang ulah dipaehan sakabehna sabab urang mah nu numpesna milu dosa. Nyi Saerah milu kerung para mitra. Hatena nyoba-nyoba ngalenyepan omongan Anggara. Tetela aya benerna memang kudu kitu sangkan manfaat karasa ku sarerea. Lantaran saupama aya hiji jalma nu kalakuanana jahat heug dipateni sakaligus kajahatan cangtang tu leungit dan nu leungit mah ukur jalma hiji. Kulantaran leumpang nabari ngobrol atuh teu karasa abet anyog ka hiji tempat ka sisi balong nu gede caina kiru. Loba jalma narangtung di sisi balong ka tengah.
melong ka tengah reg Anggara eureun Nyi Sairah ge nya kitu malah mah nyekelan leungeun Anggara estu layeutna keur jiga adi jeung lanceuk. Aya naon ieu teh Mang? Ceuk Anggara nanya ka hiji lalaki nu papakean sing sarwa hideung. Make duduk kuy samak nyoren bedog. Horeng para mitra eta teh nu boga balong ngaranna Iha urang Cisuruh. Iya jang mikiran nu maling lauk tuh tingali. Cai balong kiruh lauk emas nu tadina pating soloyong teh ngadak-ngadak musnah. Ukurnya sadua. Bingung pugu Mang teh luka saha bangsatna ya. Ceuk Mang Iha bangunahannya laukna aya nu maling. Ku jalmi atawa ku sero Mang Iha? Ceuk Nyi Sairah. Atuh Mang Iha teh para mitra teu wani meningarenyag. Asa apal kana sora nu nanya tapi poho deui kana rupa. Memeh nemalan mencerong heula ka Nyi Sairah. Nu nangtung gigireun Anggara. Keke sadanyi era pokna bari mencerong tarangna kerung. Nuhun abdi pun era nalali deui ka abdi. Masya Allah daek samedin kaling lap ka bedi langit. Meni pangling atuh da. Nah di mana itu Nyai? Meni tara aya kalemur-lemur. Mang Iha ngajak sasalaman ka Nyi Sairah. Bangun anu sonona ker atuh nu sejen carolohok nenyeun. Dipun aki tos lami Mang. Tema Nyi Sairah. Ari Mang Iha tuluy ngajak sasalaman ka Anggara, Nyeh Anggara imut panon mencerong ka Mang Iha. Oh. Ieu Mang pun Iha nepangkeun jang. Hatur nuhun. Kumaha teh nu saleresna Mang? Ceuk Anggara manehna panasaran. Ngeunaan lauk teh ada inget yen peuting teh bangsat di kurungan kurangap jeung kecri. Ieu garajang Mang teh gaduh wah ngan sakieu-kieuna atuh keng disebatkeun. Pada ringan kanggo Mang teh da teh gaduh deui pacabakan iwa ti miara lauk. Nanging wong eta di mana ngang di apa semang teh. Lauk aya nu maling, mangkaning bibitna wungkul. Jeung teh dienogkeun deui. Ditinggal-tinggal ka dua siki kitu ge jaluna wungkul nu bikang mah lapur. Disebat ku sero da tapakna, disebat ku jalmi da teu aya lacakna, ngan cai balong menikiru pisan tuh. Ayeuna herang sotenan, lumeh tos rada lami we tak kitu jang, Mang teh mikiran nu maling lauk ieu teh babakuna mah. Anggara ungut-ungutan. Manehna nitenan kaayan sabudeureun eta balong, karek sidik harita horeng lega balong teh. Pancuran ngagolontor caina herang sisi balong loba tangkal kalapa. Ya tangkal buah, tangkal jambu jeung rungkun cau. Lila-lila Anggara ngareret ka urut peuting tadi breh ku manehna kaciri. Aya rangap temong saeutik ka handapna mah ka keueum ku cai balong. Digireun aya kecrik talina nyangreud kana tangkal. Nyeh Anggara seuri leutik inget deui kana kajadian peuting tadi. Upi ujang bari angkat ka mana tuh teh? Mang Iha nanya bari neuteut. Hayang sidik kana beungeut Anggara. Nu disangka bebenena Nyi Sairah. Da eta teh bet gegentetan bangun layeut. Kieu saleresna Mamang. Abdi tadi teh ngulam perang ka dieu, bet nguping upating kucuprak di balong teras disampeurkeun. Tah. Kumaha teh jang? Jawab. Utik ngomong gusdu ari ngambes. Naluak ka puting kuting leuk oli ka diwas kual. Ngambuk nahu mitrat tas ngamleuk ngana. Dulu nahi dikira tinggal banget tas ngabung masa asam. Ngampu lalangun tak sawat asuna. Dipikir heula bakat ku jengkel ku bangsat jeung deui saeutik ge teu ngabogaan sangkaan yen Anggara nyaho kana Rusiana. Mang Iha asa sauran teh gagabah teuing kumaha mun ditagih ku Gusti ditanya ku Maha Kawasa. Na keur sanyumponanana ceuk Anggara bari nyerengi. Ina mah kana ros kitu jang. Mang tara bohong mun teu kapaksa mah. Salawasna ge sok bener, cenah eta bisa ditagih ku Gusti, ditanya ku Kawasa. Nah, da teu sieun. Mun nya mah kitu dicomponan ku emak, naon hese nangihan bangsat? Naon rugi ngaluarkeun lauk sawida kilo? Teu lebar dapon bangsat kacerak we. Cak sia, ceuk nu araya meh barang. Pada milu nyaksian para mitra. Mang Isa teh meuni ngarahuh ret ka Anggara, ret ka nu narangtung di sisi balong, tapi teu ngomong deui. Harita para mitra Nyi Sairah nyarita. Mang Iha, saleresna mapangna abdi ka dieu teh bade maluluh bangsat nu wengi tadi dicangkal ku Kang Anggara. Ceuk Nyi Sairah nyanyahoanan kawas nu panasaran. Hayang ngabuktikeun naha nya Mang Iha teh nyumponan omonganana. Nu leres jang, Mang Iha semu kaget. Panona mencerong ka Anggara atoh aya reuas aya atoh bakal nenyo bangsat lauk mas.
Rewasna manehna kudu nyumponan janji mangkaning sawida kilo. Laras mang nanging namera raosan munita. Duka kumaha jantena da abdi mah teu terang. Kumaha tuh lalakona teh jiga nu asa-asa ieu teh. Mang Iha kerung teu ngartieun kana omongan Anggara. Malah mah nu sejen ge pating polohok hayang geura nyaho kana kajadian nu sanyana. Ari kumaha atunya? Buktoskeun tukang di mana atuh bangsat teh dikeremna. Nyi Saerah ge geus teu sabar. Hayang geurane nyo bangsatna. Anggara ngahuleng heula. Tuluy mapatkeun lapad nu meunang peuting teh anu geus disipuh ku jalan ngabungbang. Barang cacap mapatkeun jampe ujug-ujug breh kate nyo ku sararea sisi tamakan beh kulon. Aya nu dirungkupan kurangap teu jauh ti dinya dirungkupan kecrik. Daya lian iwati satar jeung bani anu peuting tadi kaparego ku Anggara. Ya Allah, eta geuning, ceuk Mang Iha bari colokok bengong. Nu sejen taya nu ngomong kabeh ngarasa heran asa dina pangimpian, asa teu percaya kana tetenyoanana. Itu Kang Angga, ceuk Nyi Saerah nunjuk kadua jalma nu dikurungan kurangap jeung kecri. Nya eta nu ngaran satar jeung bani teh. Tah geuning aya keneh di dieu, sugan teh geus kalabur. Ceuk Anggara manehna kaget da sugan teh moal kitu jadi. Itu geuning. Aya karung sisi balong katanya aya mah cing naon teh sina? Mang Iha ngadeuketan kana karung. Nu dicangcang ku tamang sapotong kakeueum ku cai oyag-oyagan pinuh ku lauk. Barang di deuketan gep dicekel dijungjungkeun lalaunan kerbeg lauk menisa karung. Kabeh harirup keneh. Dur hehe lauk kapanggih deui. Aya deui beunang. Beunang deui ye. Mang Iha ajret-ajretan kawas budak. Atoh lain dikieuna lantaran laukna kapanggih deui. Nu sejen pating serengeh milu bungah ka Mang Iha, oge ngarasa bungah da bangsatna beunang. Rob ngaronom kana karung nu dieusi lauk, pating areuleuh, pating aruluh, aya oge nu kumat srek. Cing udangkeun atuh bangsatna, saha teh sanyana? Ceuk hiji lalaki nu geus teu sabar, hayang geura sidik ka bangsat. Mang Iha ngadeuketan ka Anggara pok nanya, "Jang, kasep. Kumaha teh mimitina Jang?" Enggal atuh hudangkeun. Mang mah yang sidik we kana babengokna rek diihan uruna. Ceuk Mang Iha bari nyinglitkeun calana. Harita teh para mitra, parabotna rek ditololkeun tapi Anggara nyarita, "Kieu mah, bangsat mah babari moal adaekeun kabur da geus dikerem ku kuring. Tapi ngeunaan cacarekan Mang nu awon eta malah ulah dijalankeun." "Naha? Mang masih ditagih ku Gusti, ditanya kudu kawasa. Itu kasebut cacarekan sarua jeung nadar, Jang." Abdi ge terang. Nadar teh wajib dilaksanakeun tapi nadar nu awon mah atulah wajib ditinggalkeun sawios lah nadar nu awon mah. Teu kedah dilakonan moal matak jadi dosa. Malah alus nu aya, ceuk Anggara manehna teu tega. Mun Mang Iha kudu ngiihan sirah bangsat, nya oge ka bangsat ari dikitu-kitu teuing mah ulah. Komo da geus disiksa ku Anggara dikeueum dina balong teu peuting keneh moal teu kabulusan. Ngadenge caritaan Anggara Mang Iha ngahuleng. Manehna mikiran omongan Anggara tetela kaharti pisan. Jeung karasa benerna hate Mang Iha muji kana sikepna Anggara. Tetela ngora keneh ge luangna mah geus jero. Ngaras Mang cacarekan nu awon mah ulah dijalankeun. Nganu saena mah kedah, da tadi ge Mang teu bade masihan lauk sawida kilo sanes. Sok atuh geura kilo sangakeun ka Kang Angga. Nyi Saerah setengah banyol bari seui. Mangga nyaikeun geuna urang kilo. Tapi hajatkeun heula sakadang bangsatna teh lah. Hanyatkeun heula sina kanyahoan kudu bararea. Keun ku abdi. Anggara singkieu ju turun ka balong ranggap dijungjungkeun breh jalma ngeueum. Nu temong syukur sirahna mucicid katirisan. Beungeutna sepa bibir geunteul panon karudung. Akatara ngageter bangun anu sieun candi titah mah teu wanieun nangtung. Nangtung Kang tiris lain ceuk Anggara. Jung bangsa teh nu ngaran Bani, oreng teh awakna mah jangkung gede tapi boye. Harita ge ngeluk tungkul jiga bueuk boye we siga peuyeum. Era jeung sieun bibirang di kolong catang jeung para mitra. Hanjat sakalian tu cicing deukeut tangkal kalapa, awas ulah lumpat. Mun wani-wani lumpat cokor rengkod geura. Ceuk Anggara. Ngomong leuleuy matak ngalenyap kana hate Bani. Manehna teu baha katayap leumpang lalaunan. Sai balong oyag kalacat ungah para mitra.
karena tamakan balong tapi awak lungse. Lele suku sing siremen jaba leueur ku leutak soledat ku juar lep ngalep ker pada nyurakan hawas nu puas. Oreng bani hudang deui harita teh. Korejat hudang sakujur badan rancucut buuk cuming. Harita teh para mitra kacayan cat deui ungah bari ngadegdeg. Kadua kali nama teu labuh gek diuk dina akar kalapa ngahod-hod bakat ku tiris. Bibir meuni genteul beungeut sepa. Seleuneu Mang Iha nyampeurkeun ujug-ujug gep nyekel ceuli bani sakaligus diparieuskeun bari ngomong popolototan. Ari sia aku naon sia bangsat? Kumaha ninggalaan lauk aing sia? Nu teu kadenge ku sia teh ieu teh balong aing deula. Gagabah sia. Kalau selain manusia we hirup teh sero sia teh. Sia bani muringis. Ceuli nu baala sarumpung diparieuskeun. Untung ku Anggara kaburu digebes. Mang Iha ngagugu teu wani deui nyiksa ukur kekerot we bari ngepeul-ngepeulkeun peureut. Mang alus milik sia mah bangsat. Cacak mun kapanggih ku aing sia moal teu dipangang sia. Diangkeun kana ruha ku aing. Kituna teh bari pepeta keur nu araya di dinya seuri iwati bani nu bageus. Ari Anggara harita ngalaan tali kecerik di pulut lalaunan. Mulut lauk nu keun karungkup ku kecerik. Giriwil bangsat hiji benang ngajungjung lalaunan bari muringis. Lantaran ceuli ngait kana batu kecerik irung anu kajejet ku timah anu heulai. Atuh meuni dengdek-dengdek bari nyengir. Satar bangsat nu kadua geus nangtung awakna karungkup ku kecerik. Keur nu nenyokeun seuri para mitra sadaya. Mang Iha sugema nenyok kitu teh. Ngarasa puas asa aya nu ngubaran kasedihna. Mang Iha emprak nitah mulut kecerik rada tari. Sintarik jang lah, saasa teuing kedua lah. Nakeun asangna sina kakait sia ku batu kecerik. Bisi cilaka mangkeun urang sasar. Cek Anggara manehna ngadeuketan ka satar. Kecerik dilaan breh satar nu nangtung ka ciri kabeh. Beungeut teu beda jeung bani pias kawas mayit bibir geunteul gadono roktok da kabulusan. Ti peuting keneh ngeueum teh atuh para mitra. Hanya cia buru-buru, cek Anggara bari ngajingjing kecerik. Ari satar teu nemalan ngeluk tungkul bari ngalengka. Cai balong oyag cat kadarat tuluy cingogo deukeut bani cameot pikawatireun. Anggara geus unggah memeh ngomong muruh heula ka pancuran ngumbah suku jeung nu pinuh ku leutak. Geus kitu balik deui nyampeurkeun kanu keur ngariung satar jeung bani pada ngalalajoana. Rek dikumahakeun ieu teh jang? Ceuk Mang Iha. Ieu Mang ieu jalma teh geus puguh masalah. Geus puguh teu walakaya, keun bae ulah disiksa, da geus kasiksa ku lampahna sorangan. Ayeuna mah rek dipariksa, rek ditanya ngaran jeung padumukan, sugan aya ka anu teh gunana keur sarerea. Anggara tandes naker. Nah, mangga atuh lah, kumaha ujang we pokona mah. Mang Iha mundur salengka. Anggara maju para mitra. Nu sejen jempe ari bangsat nu dua teu wani cengkat. Ngeluk tungkul jiga bueuk meunang mabuk hatena teu puguh rarasaan. Sakadang bangsat saha ngaran anjeun? Bari cengkat lalaunan red ka Anggara sorot panon ngagambarkeun kaduhung jeung semuna langsa menta dipikarunya embung disiksa pok nyarita leuleuy. Ngaran akang mah bani. Eta sanu begang jabrig. Anggara nu nyuk ka hiji deui. Eta si satar batur akang. Urang mana akang teh geus sabaraha taun jadi bangsat? Akang mah teu boga lembur matuh di leuweung di lamping Gunung Kanyere. Akang teh lain bangsat tapi jalma sangsara nu dipaksa kudu ngabangsat ku hiji jalma jahat. Mun teu ngabangsat nyawa akang bakal ngalayang. Sarerea colohok bengong. Ngadenge omongan kitu aya nu percaya aya nu henteu. Anggara jeung Nyi Sairah silih reret geus rada lila Anggara nanya deui. Saanu nitah ka akang teh? Geus sabaraha taun dititah ku manehna? Karena mah Buldani jago Cisurup, tos 2 tahun ngajajah ka akang. Buldani? Anggara ngajenghok ret ka Nyi Sairah. Nu direret ungeuk tuluy ngarahuh narik napas panjang. Ras inget kanu nyilakakeun ka dirina teh nu ngaran Buldani. Para mitra kaum dang, kocapkeun panon poe moncorong duki bengras, moga bodas mega bodas nyingrai. Ngajauhan sang surya kawas nu sieun ku panasna. Mumoreret mata kliwir karasana angin keur leler manuk-manuk jempe. Ukur sakali-kalieun.
aya sora gagak nu daya dina tangkal sawo. Jalma nu ngariung dina tamakan balong Mang Iha kabeh ge ngajengjen basa ngadenge ngaran anu disebut nyata Buldani. Nu disebutkeun ku Bani sajongjongan sararea ngahulang dageus pada wawuh kanu ngaran Buldani. Hiji jalma nu jumago, jalma jahat purah meres jeung ngariweuhkeun ka balarea. Ali Bani jeung Satar harita sarua ngarasa reuwasna. Ari sabab manehna diancam ku Buldani mun kumawani muka Rusia nyawa tarohanan. Tapi da teu aya piliheun kapaksa ngabejakeun eta Rusia. Sabab geus jelas Anggara lain lawaneun. Kakawasaan nu napel dina diri Anggara para mitra. Harita teh jadi sabab kana leehna hate Buldani jeung Satar. Malah deukeut-deukeut kana kapok aya niat hayang eling babalik pikir. Kang Bani, katerangan sakitu geus cukup pikeun kuring mah jadi jelas akang teh komplotan si Buldani. Jalma jahat nu telenges bisi akang teu nyaho eta teh musuh kuring, ceuk Anggara. Ampun Jang, ampun pisan. Akang mah ulah disakaompet taun keun Jang. Da ukur kapaksa sieun ku si Buldani teh. Sababun akang baha teu ngagugu kana panitahna nyawa akang tarohanana, ceuk Buldani terang-terang. Nah atuh make daek, na teu laporkan wajib. Ngarah dicegah, kita ngobongan akang make daek kapaksa ku kuring dianggap komplotanana. Da geus bukti akang teh ngajalankeun maling lau. Bani teu ngomong deui para mitra. Memang kumanehna ge kapikir yen moal aya pameunang, da geus jelas manehna nu milampah najan nuding ka Buldani oge, kajahatan manehna moal punah atuh jep-jempe. Mang Iha, masrahkeun dua bangsat ayeuna mah geus beunang. Soal moal wani ngalawan pek we di kitu kieu ge, kumaha mang we. Anggara masrahkeun bangsat nu geus meunang anu geus maling lau. Ari Mang Iha bingung da geus nyaho, mun manehna kumawani ngayakeun tinakan ka Bani jeung Satar kudu wani nanggung resikona, da isuk jaganing pageto tangtu nu ngaran Buldani datang ka manehna ngayakeun balitungan. Nah, kalah ka ngahulang Mang. Mang teh bingung Jang kumaha ngalawan si Buldani atuh. Geus teh aya nu wani diceureut si surup atuh kabeh ge da. Nangeuh ka si eta mah ampun Jang lah. Mang mah moal kumaha tun mangga we nyangakeun ka ujang. Ceuk Mang Iha Daryanaker. Kekeprehan para mitra di serenan bangsat mah. Kumaha era Anggara nanya ka Nyi Saera. Teu langkung akang abdi mah komo teu terang. Anggara ngahulang. Manehna mikir-mikir pilampaheun anu sakira bakal hade. Moal matak ngarugikeun ka urang Cisurup, breh manggih akal pok nyarita ka Bani jeung Satar. Kang Bani, Kang Satar, ari akang hayang keneh jadi bangsat awan teu? Ampun Jang, moal sakali-kali deui akang teh. Hayang pabalik pikir setelah hayang jadi jelema bener. Nanging akang teh da sieun da diancam ku Buldani, tulungan atuh Jang, sok akang teh tulungan. Ceuk Bani Daryanaker. Kang Satar kumaha? Kang sami lah, kitu pisan Jang, jawab Satar tandas. Mun kitu carana ayeuna keneh geura idit ka Imah Aki Surat. Teangan tuh di pasir itu moal burung kapanggih da teu aya nu sejen. Bejakeun we yen akang teh patalukan kuring gitu. Rek menta panyalanyungan. Anggara pinuh kepercayaan. Saeutik kitu boga rasa curiga ka bangsat nu dua. Hal ieu rada ditolak ku Mang Iha pokna. Jang, ulah Jang angga. Mugi diemut deui eta putusan. Mang Iha, kuring geus percaya sagemlengna ka Bani jeung Satar. Manehna bener-bener hayang babalik pikir. Keun ulah di bangbaluhan, kuh kahariwang sejen. Urang bere kapercayaan ulah luasa, sangkan nyaan babalik pikirna. Sabab mun manehna nyoba-nyoba hianat kana ucapanana, manehna sorangan nu bakal nampi akibatna. Tak kitu Mang Iha. Ceuk Anggara, nah teu langkung ujang gitu malah teu langkung ujang lah. Mang Iha teu bisa magar kumaha. Akhir namanya tujuan kana putusan Anggara nu sejen mah taya nu wani pipilueun. Ku Anggara teh sieun dianggapna Anggara jajaka sakti. Da geuning bisa nyumputkeun bangsat. Ukura di kurungan kuranggap jeung keceri. Tah ayeuna kitu we nya. Jung akang duaan geura ngadeheus ka Aki Sura ulah asa-asa ari nya mah akang hayang babalik pikir. Ceuk Anggara ka Bani jeung Satar. Mangga Jang, nuhun pisan Jang. Bani jeung Satar bungahna. Kuluy carengkat bari pating poyongkod ngarumasakeun jadi patalukan teu wani deui ngalawan. Sanggeus nu duaan rada jauh Mang Iha inget kana cacarekanana. Yen manehna rek mikeun lauk 20 kilo kanu meunangkeun bangsat. Pok ngomong Daryanaker. Ya,
Mang teh bade nyumpunan sumpah ieu bade nyangakeun lauk ka ujang. Nanging lauk bade ngalah heula da bibitna mah da moal dipasihkeun. Eta mah modal usaha enggak, usaha mang atuh. Modal sakitu-kituna. Mang Iha. Kuring moal nagih oge moal nampi kana pangasih. Tapi mun mang rek mere teu kudu jejeg 2 kilo. Mana komo ari kudu ngadadak ngala mah. Sok menta nu geus ditewak we sarta teu kudu 2 kilo cek Anggara. Mangga jang mangga. Mang Iha teh sirikna surak bakat ku ato. Katayep kana karung nu masih keneh kakeueum ku cai teu asa-asa kek newak lauk emas nu panggedena. Tuluy para mitra dikerong ku areuy. Maksudna di asupan ieu meureun asangna teh para mitra ku areuy. Kak ngalah hiji deui milih nu panggedena. Tuluy cara tadi kabeh aya 4 geus kitu ngalugas bedog nyabit gebog cau dipake nuruban lauk ngarah teu babari garing. Sanggeus rengse song ka Anggara. Yang akeun jang hatur nuhun kana jasa-jasa ujang nu parantos ngabelaan mang nu batan sakieu. Panjang deui harepan mang teh lah margi pausahaan teh teu leungit ieu teh. Sawangsulna mang. Ieu lauk ditampinya mangga permios. Ceuk Anggara tuluy ngajak Idit ka Nyi Saera lantaran aya keneh tujuan anu can kahontal. Para mitra kaumdang, 2 japati sajodo leumpang nangareneng layut naker. Pada neuteup ku sarerea diajabkeun ku paneuteub pulasan pasang panon nepi kalesna dina pengkolan. Mang Iha teu sirikna surak lantaran teu tulus karo roncodan. Sabab teu disangka-sangka bet aya nu nulungan, geus kitu mah karung nu dieusi lauk teh diudulkeun. Gudibeg soloyong lauk emas pating soloyong ka tengah. Bangun anu bungah naker bebas deui teu tulus digoreng. Geus kitu Mang Iha balik batur salemurna ge bubar bari leumpang teh recok ngaromong. Nyaritakeun kajadian nu karek kasorang. Loba nu nanyakeun ka Mang Iha saha cenah ari Anggara teh. Jeung bijagoan ti mana asa hebat-hebat teuing nepi kawani nalukeun bangsat gerot nu kawilang dipikasieun ku urang Cisuru. Sagtuna Mang Iha jeung baturna muga-muga kahareup kasampeureun deui. Kocapkeun para mitra Anggara jeung Nyi Saera. Harita leumpang salse mapai tamakan balong. Anggara ngajingjing lauk emas Nyi Saera lengoh malah mah muntang kana pepeuteyan Anggara ciga nu embung pajau. Kang Angga, di mana entok bodas nu dipaseuh kana lemah teh? Eta mah apal pisan tempat atuh di ditu tuh. Ceuk Anggara bari nunjuk kana rungkun haur nu peuting kungsi didatangan da di dinya aya pancuran. Bade dikumahakeun entok bodas teh Kang? Kumangke we da teh acan kangenna. Nah eta teh entok nyaan atau entok gajajaden? Keun urang buktikeun heula. Temal Anggara manehna panasaran hayang buru-buru nyaho da peuting mah teu pati sidi. Teu karasa gog anjog kanu dijugjug rungkun haur teu cicing. 2 kleok katebak ku angin. Kadenge pating korosak manuk recet di sarada. Hawa seger matak betah beda pisan jeung di sisi balong Mang Iha. Reg Anggara eureun ret kapancuran caina Anggara cara peuting. Ret kana rungkun haur tetela meuni rembet. Pajejet kawan teu haur cucuk anu sakitu gereng. Di mana entok bodas teh Kang? Nageuning teu aya. Nyi Saera geus teu sabar. Hayang geura manggihan entok siluman. Ari Anggara can ngajawab. Manehna para mitra kalah karurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Malah sakapeung tangga sanggeus rada lila kakara nemalan. Nah, da sidik peuting mah di dieu ye teh jauh tina batu nu dipake nuna pakean. Tapi ka mana ayeuna nya? Bari alak ilik deui. Kada bilih aya bangsat nu teu katingali mimitina. Cobi papatkeun jampena Kang. Ceuk Nyi Saera bari nyereng. Da teu katingaso teh ku batur ku akang mah katenyo. Kabur kitu. Nya duka teuing atuh tapi keke dari regang haurna mah aya eta tah jeung deui ai. Nah jadi cakung geuning. Ceuk Anggara bari mencerong kana cakung. Nu pimpingna kasogok ku regang haur teu bisaeun walakaya matana bolotot ti korok lok-lokan. Tah, sigana mah entok ge cakung Kang. Wah. Alah, erah sok aneh-aneh wae moanya aya entok jadi cakung. Teu aya tilituna cakung-cakung entok-entok. Akang nu aneh mana tuh aya cakung dibejakeun entok. Makanya dilaporkeun ka Aki majarkeun teh aya entok dipaseuh kana bumi. Dabongan ngaganggu ka akang nuju siram. Nyi Saera teh eleh ngomong. Anggara ngahuleng manehna Kang. Sajongjongan mah jempe teu aya nu nyarita. Anggara kerung mikiran kajadian eta. Da sidik peuting mah manehna teh newak entok bodas. Dipaseuh jangjangna kana bumi nepi ka cicing.
Teu bisaeun wala kaya tapi naha ayeuna bet jadi cakung kamana ari entong teu kajawab ku Anggara. Angin leutik ngahiliwir daun haur pating garupai sakapeung kadengesea. Sarumpit nu murag pating korosak, manuk leutik ricit. Sawareh pating arat celogina dahan haur, sigana mah tara manggih kabingung, gumbira bae salalabar. Lila ti lila Anggara ngarasa panasaran asa eleh jajaten ku bangsa jin. Tuluy turun kana legok, ngadeukeutan pancuran prak abdas geus kitu nyang hareup ngulon ngadua ka Allah tuluy mapatkeun lapat ti aki surah. Barang cacap mapatkeun jampe brai tetenyoan robah. Nu tadi nenyo dapuran haur ayeuna mah nenyo nagara meni marakbak pikawa asin. Jalan but bata tangkalan pating runggunu. Imah parentul meni gegek bararesih raresik pika betaheun. Ngan aneh tatangkalan taya nu oyag jerining bae teu aya angin. Nah, ieu geuning nagara jin teh cing ka mana si entok bodas teh. Jangan ku aing. Kitu ceuk Anggara tuluy leumpang mapai jalan leutik. Rek asup ka pakampungan leumpang sorangan teu aya nu maturan. Orok kaya Nyi Sairah kaget lantaran nenyo Anggara nu seseleket kana sela-sela rungkun haur. Bajuna ti kakarait tapi jiga nu babarieunnaker. Yang leutik kaasupan awak jadi leuleus kawas ucing. Kang Angga, Kang, bade ka mana teh kunaon seseleket kanu rumpil? Eta seueur beling beli kacugak, ceuk Nyi Sairah. Tapi teu kadenge ku Anggara jongjon seseleket kana sela-sela haur. Malah beuki ka jero mangkaning rungkun haur sakitu pajejeutna. Boro-boro jalma anjing ge kasebut sato moal bisaeun. Nyi Sairah colohok bengong akhirna mamanehna teu leuwah omong. Gek tiuk dina batu nyaksian nu seseleket kana rungkun. Nyi Sairah panasaran hayang nyaho nepi ka jucungna mung hanyakal waktosna ka bujeng seret. Para mitra sadaya rupina dicekapkeun di ka dieu heula. Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun ka sadayana mangga permios.